Dut, ngopi kan? Gue kerja mah sama kopi. Keheula ada teh panas kene uyuhan sih mah. Terus ke panas kopi kita. Panas kena ke omongan si ieu tah. Kurang kada kudang can ge benta-benta acan geus nyeum cepet we jeung cepet. Hmm, meni rajot, sungut meni bau karbit. Itu bau wae. Henteu da dek udah ngolor ge henteu. Ngan ieu. Rek nyeum di 100 lin. Balangsak. Iraha bawa aing nyeum ka sia kan. Kamari mah nya keneh, mah teh ngomong. Tugas sempak dek karupuk di imah teu geunaheun teu make sempak teh. Bari isuk-isuk teh. Nyeum lah cepet. Jeung sempak tukang tumleg ka imah. Tangkurak sia uhur juga sempak dobol sih mah. Aing irahan boa gitu anjing. Kemarin mah da eueuh harita mah inget tara-tara di dieu anjing mah. Kuat moho keun bebelaan YouTube jeung iyah jang ge. Najis. Wah, heuh nya Kak. Wah, ngeburung di dengit ngali bebengetan lagi. Mencurigakan gitu anjing. Ih, Tames-mes gitu. Lain brenges. kira kasih serengehan saya cungut. Tah eta juga sempak dobol banget sih anjing. Tolong anjing. Nuduh ka aing sih mah. Geus lah. Anggap we nya kamari mah mere aman jadi urang ka maneh. Jadi menang kuliah rungsing ti deui. Bangus mun sia mun kamari aing ningali dengan kuantum leg mah cungur sia. Nyerengeh we sia ka aing mah nuduh sia. Sia teh riksakeun siapa riksakeun tuh ngeluh kitu teh make lempak henteu. Bagus ya. Da seukeut lah kau teh mah. Dut, kan kumaha teh konten teh pan ieu ku hujan kieu. Hujan kehed. Naikin konten kumaha hujanan daeknya sia. Embung atuh. Geus bari lagi mempepangi jeung konten kreator ku Pulutus mana konten nyaho beuki hujan teh. Oh, kitu masalahna. Kenais ke head teh hujan oge. Geuning kamari ge si embul ning candu ka maneh cenah. Setiap kali dia menonton, gugulitikan tak berdaya cenah. Membuat aing edan pangadengen lagi berenang. Ternyata Idut teh seartis itu, setenar itu. Pan dikeun ngerti palebah dia mah. Aya berita kamari geus nah majelis sembong adat hayang ngalisi idut ngeun konten tina YouTube. Bebelaan kuat ngamuk ka indungna, kuat ngajual HP meuli kuota. Teu kumaha deui. Pungut sama heuh aya nama gawean ke head sama. Dina palebah hujan mah kumaha deui euy kededek teh geuring. Ya itu di Pulau Bagodo, meskipun bercampur kuning-kuning berlayar, Pan kededek teh geuring euy bebelaan hujanan. Siembul ke sedih, kesedihan dalam hati meureun. tinggalin cuma konten batur, tinggalin buat gugupakan, teu sieun ku gering. Daek teu. Daek aing mah wa, ngan asa si ieu we tah teh dukeuna si ieu mah ulang-ulang teu buguh. Can nyatu ieu mah. Tiba-tiba hujan ceret anjing rajot tuh. Ulu sia ruksak. Piraku sia teu inget jasa aing. Mau buah ti heula. Sia lompat aing lompat ti heula. Mangkeun buah. Sia nipu aing ka bawa ka tipu. Heuh da sia kehed hayang ngeunah hungkul kamari ge keur mau buah titah tempuan dihanap meh aman. Dari mantau ti heula. Tu aing gurung gusuk turun lompatan bebelaan tinggalin cenah ge. Biar abu guru susuk itu mah da. Pinah berarti. Terin dut, sabar dut. Oke. Ya, kena prank. Sangat gebeg di jiwa eta. Karena gitu kamari ge dibeurit. Ini si aya kasieun mah. Nah sia mah keur lompat ti heula kehed beubeul. Paling tukeun buntut. Nu mata kumaha gak kasieun. Ulah nyen omongan wae sia teh. Batur liwat di heureuyan. Kita meuli ka warung, kakak nganyuk duitna digadag sia mungkurane. Ya, tuh tingali banget mana ayeuna cing begitu jantungan sia nya. Coba sorot dieu. Tah dengekeun aingnya nu nonton KWL Project. Aing era ku antar boga babaturan model kieu. Cumpai. Najis. Oh ya kumaha deui dek teh ngalakokeun kitu demi konten. Dengan ama jari mah kumaha aplikasi dieu banget lagi aplikasi beuleung.